Kangjeng Nabi teh dina Al-Qur'an ku Gusti dijelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kangjeng Nabi boga akhlak na anu pohara pisan agung. Ku akhlak etalah jelema bisa luhur pangkat. Harga seseorang tergantung akhlakna. Lamun akhlakna saeutik hargana ge murah. Malah mun eueuh akhlakan mah atuh sarua jeung nu disolear teh. Iya ge aku ngan eueuh buntutan doang. Mun boga akhlak setengah tuh mahal hargana, komo leuwih teh setengah. Jadi tergantung kumaha akhlak. Kangjeng Nabi nu mantak dibahasakeun dina berjanji anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Anta syamsun anta badrun. Anjeun teh wahai Muhammad syamsun lir teu beda jeung panon poe. Begitu panon poe nyorot, masya Allah katingali jelema. Poek peting jol panon poe nu kasep kaciri kasep nu gelis komo nu gelis marada remeng-remeng endekna kadeuleu bae hideung kadeuleu kadeuleu ku panon poe mah kabeh isuk-isuk begitu panon poe timbul ya Allah teueuh nu teu kadeuleu boro jelema hewan jarum potong ge nu ragag kadeuleu kabeh eta panon poe kasorot kabeh ku panon poe anta syamsun. Nah begitu Kangjeng Nabi lahir jauh urang jarakna tapi sorotan Kangjeng Nabi na masih aya disorot ku Kangjeng Nabi ajerus di akhlakna kadeuleu si eta sarua kadeuleu rek lupat ka mamana ge sebab panon poe Kangjeng Nabi mah leuwih pohara. Atuh ieu mah pokona dek nyumput ka mamana ge dep kolektor teh nuturkeun bae. Kadeuleu ieu sorotan Kangjeng Nabi mah masyaallah. Bahkan panon poe mangan sakadar nyorot jang urusan-urusan dunia tapi Kangjeng Nabi menyorot bisa nempo ke alam kubur. Sorotan Kangjeng Nabi bisa nempo ke alam akhirat, bisa nempo surga, bisa nempo neraka. Ieu urang diuk di dieu lantaran aya panon poean di kolbu urang. Panon poe Kangjeng Nabi bisa diuk simpul di dieu aya sorotan Kangjeng Nabi. Taha urang sebagai umatna bisa caang seperti Kangjeng Nabi nyorot ulah wakas sa Indonesia heula urang mah nyorot teh Kangjeng Nabi mah sadunia urang mah nyorot teh sakabupaten heula luhur teuing sakabupaten mah sakecamatan ulah sakecamatan teu melega teuing sadesa desa ge masih keneh lega teuing ieu mah lah sa RT RT ge ieu masih keneh panjang jeung lega teuing sa imah pamajikan geus teu kasorot ku salaki sebab salaki eueuh cacaang jadi aya salaki teh di imah teh pamajikan teh ringrang perasaan asa di neraka jahanam
teka sorot aku salaki tadi imah tah kitu kene salaki aya di imah mun pamajikan panon poean adab akhlak atuh salaki ngumbara tadi imah nangieun nyana nu mere dahar pamajikan nyana kendaraan nu nyana tapi di imah teu dek ngomong manyun bae sial itu jadi di imah teka sorot pamajikan teka sorot ku sinar salaki teka sorot ku sinar pamajikan sinar Kangjeng Nabi yakni akhlak. Nah iyalah bakal jadi ngumbara di imah ge boro-boro yang nyorot sa RT sadesa sakecamatan di imah bae ge ieu pasini malul di imah pasini jeung tatangga pasini lantaran eueuh sorotan Kangjeng Nabi. Dah sok geura ge urang randapan geus datang ka mana ieu aya sinar Kangjeng Nabi di kolbu urang. Kiai Haji Jamal mah di Pandeglang ka dieu nyorot nyana nyadan deuk nyidaran di dieu masyaallah horeng nyana ge bareng balik ribut horeng ara rese masyaallah karim sakieu urang boga pamajikan karak hiji lamun dua atuh geus mun dua mah tsunami asal tah sidah mantap belajar urang berakhlakul karimah nuturkeun Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri ba eta lamun didongengkeun dicaritakeun moal anggeus tetangga subuh kakarat anta syamsun doang panon poe Kangjeng Nabi mah 14 abad nu silam Kangjeng Nabi masih nyorot ka dieu ya Allah ya Rabbi terus kuari orang bisa nempok ke alam kubur sorotan Kangjeng nempok ke jembatan Shiratal Mustaqim sorotan Kangjeng nempok ke surga sorotan Kangjeng mantak ulah hese-hese urang hayang luhur di mata Allah deketan Kangjeng Nabi. Cara ngadeketan Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.